khilafatul uzma ti Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat anu hadir dari wiji-wiji kusim kuring, walaupun dengan cuaca anu sangat panas katingali ngeselek-sekeng bae teu kawawa doang na ieu mah nya hareudang komo nu bejo mah nyaho nu bejo beungeut kejo teu beungeut kejo mah tah geura balik bae mun geus menang kejo besi tah mah hayang geura balik ngeun yakin sim kuring di dia lain bejo. Tapi orang teh di samping kesehatan jasmani mencari kesehatan rohani sabab hirup secukup kunyatu benar. Tapi rohani orang kudu dieusi sangkan orang sehat jasmani sehat rohani. Mudah-mudahan kempelna orang dina saat ayeuna ngajadikeun sababiah orang sadayana engke di akhirat dikumpulkeun di jeung guru orang di surgana Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah wahadakumullah. Urang karamat tinggal nagih engke ka Kangjeng Nabi. Nagih naon? Nagih syafaat. Nagih supaya urang karamat kabehan dibawa ka surgana Allah. Kunaon sababna urang karamat geus ngabuktikeun cintana ka Rasul. Sim kuring ngadenge keur peuting mah cenah ge ieu panggung rungkat ku cai acak-acakan sehingga ngalah awit tengah peuting karuyuk. Tapi alhamdulillah kajian loba orai tapi eueuh nu digegel ku orai. Insyaallah eta ngajadikeun saksi. Ieu berarti ku saking bungah-bungahna urang karamat ku maulidna Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi sabab sim kuring mah teu kaci lamun aya jamaah pangajian nu temakna maulid ngaji muludan tapi beungeutna berengut dengekeun kurang karamat kulama teu kaji leuk ibu-ibu leuk bapak-bapak ngaji mulud beungeutna berengut doang teu sumanget doang teu mahkul kunaon sababna dak pada urang nabaya mah kula mangabejakeun kanu hadir jor teh nu hadir oleh bejaan hiji-hijina makhluk Allah anu teu bungah waktu Kangjeng Nabi dilahirkeun ngeun bebengok jurig doang. Jurig. Hiji-hijina makhluk Allah nu teu bungah waktu Kangjeng Nabi lahir ngeun jurig doang. Salian ti dinya mah kabeh bungah waktu Kangjeng Nabi dilahirkeun ngeun si eta nu kerenu pusing susah kunaon sababna bahaya proyek aing gagal ya neuk ngajak kurang karamat aing ka neraka gagal ku sabab Muhammad dilahirkeun geus misi aya jamaah ku ari ngaji mulut beungeutna berengut buah masih eta kasurupan jur bisi urang dia nu ngaji ku ari keur ngaji kalah ka duang anu bingung buah masih eta kudu diadanan bisi mah kasurupan jurig urang karamat diajak muludan ku al mukarram ke hiji di ku tokoh-tokoh masyarakat hayu urang muludan doang nutu semangat eta si eta buah mah kasurupan sabab hiji-hijina makhluk Allah anu teu bungah waktu Kangjeng Nabi dilahirkeun ngeun ukur jurig awas anu berengut ku ari adanandak. Hadirin hadirat rahimakumullah wahadakumullah. Kangjeng Nabi dilahirkeun rahmatan lil alamin sebagai rahmat pikeun sadaya alam. Naon maksud bil alamin? Epikuli makhlukin rahmat pikeun sakabeh makhluk Pak. Lain pikeun umat Islam bae termasuk orang non muslim kafir sekalipun eta ku ayana dilahirkan Kangjeng Nabi eta sadaya kenging rahmat ti Allah subhanahu mana buktina di mana eta seprit baheula mah eta urang nginum seprit jengkoleun jengkoleun eta nyaeur seprit ku ari mah eta komo muludan di mana ge rengse eta seprit kula neuk nanya ka urang karamat eta seprit produk urang Islam produk urang kafir
gitu ya. Tina PT coca cola ayana di mana coca cola di Amerika. Amerika eta negara kafir, tapi kulantaran maulud eta diunggal toko hampir lesang ku disebut ku orang Islam pakai muludan pan kafir ge mau untung benar. Aqua ya aqua lain ya aqua ngen kolot mah sakur-sakur cai nyebutna aqua padahal merek ya aqua ya sami produk orang kafir di mana di PT Danone. Ari Danone di mana ayeuna Prancis Pak. Prancis bahkan ngamusuhan ke orang Islam horenganan makaron diuntungkan ke orang Islam pakai muludan redis di pasar Pak redis rahmatan lil alamin kulahirna geus mawa rahmat pikeun sadaya tecan emi. Oh masya Allah jelas Kangjeng Nabi dilahirkan ke alam dunia sebagai pama rahmat pikeun urang sadaya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mantap kula neuk nganyak ka urang karamat kanu hadir dina saat ayeuna sapolongo-polongona urang hirup ieu nya sagebleg-geblegna urang hirup wayahna ulah teu ngaku ahli sunnah wal jamaah Pak. Aya di nu lain ahli sunnah aya wahabi Allah. Urang ngaku ahli sunnah wal jamaah kunaon sababna hiji-hijina golongan nu bakal salamet ahli sunnah wal jamaah jeung di dunia nage ahli sunnah mah geus untung Pak. Dalakan bulan mulut mun Kangjeng Nabi babaheula perang ngabela agama perang jeung kafir make panah make pedang urang ge sarua ku ari alijunan perang unggal poe eta urang siling serbu Pak. Di bulan mulut siling serbu nyerbunan coba nyerbu kejo eta urang reap ka dia reap ka ditu siling serbu naon eta sarua ngabela agama sarua bae. Sabab naon lamun eta urang geus ngariung bagian teu hayang ya ngariung muludan geus embung siar agama engkena redup. Manta kula meresep taneuleuh santri urbuat teh ka mana ngariung mulut diduduh ku batur deuleu cenah pemburu berkat. Jor teuing dah daripada pemburu jurig mending pemburu berkat. Kunaon sababna atuh pemburu berkat berarti pemburu barokah. Moal disebut barokah lamun ieu sinun kadaharan moal nambah-nambah kabagusan. Sabab barokah eta ziyadatun fil khair, nambah-nambah kana kabagusan. Makanya sim kuring nyarita beuki teu beuki resep-resep eta berkat datang ka imah sesegkeun kana sumut. Aya di dia bahasa sesegkeun aya. Aya wah. Bahasa panglembut-lembutan eta. Beki resep-resep sesek Pak bisi boga ewe wadal nyang ewe pamajikan urang boga pamajikan wadal ngalunjak bae ka salaki engke balik ti dieu nya tegeran geus ditegeran bukakeun sumutna sesegan cager gitu cager. Bo, ibu-ibu, ulah jengir bae dia hanapeun tangkal buah. Dong koto kula lentuk. Hei, bisi boga salaki tukang salingkuh. Aya salaki tukang salingkuh aya. Kok kula neuk dibere obat. Hayang teu? Hiji berikan pelayanan maksimal 24 jam. Hiji. Anu kaiji. Lamun cukup pelayanan masalah gigi mual bisa pindah kanu sejen karena apa sudah cukup pelayanan tapi lamun kurang pelayanan wajar nyiar pelayanan yang lain mantak hiji layani secara online 24 jam nges dilayanan kiai Allah wadal bae engke tipeting salaki mahes keneh bukakeun sampingna laju tidinya kantor desa nyiar eta teh urut pemilu teh naon ngaranna paranti nyolokeun ieu teh tah mangsi pemilu aya teh mangsi pemilu aya teh lamun geus nyolok pan sok dicolomkeun ka dinya nya engke lamun neuk nyolok deui pan teu beunah sabab geus aya cirian mangsina geus barang salah kita teh tukang salingkuh colomkeun ka dinya
kalau munduk nyolok deui ditolak geus nyoloknya na ieu mah. Tapi si boga salaki tukang salingkuh datang ka dieu ti dieu mah eta berkat sesegan salaki ge insyaallah barokah. Yeuh eta urang ngaburu berkat kejo mulut sabab ieu nu kieu hadirin zaman akhir mah geus dihawatireun mata kula instruksikeun lamun urang hayang nyakolakeun anak deuleukeun eta sakolahan anak urang anti mulut dah henteu. Mun masantrenkeun anak deuleukeun pasantren anak urang sok marhabat telok. Sabab kuari mah loba gerakan anti mulut hadirin. Ngomongna kieu. Jadi nu muludan eta dolalah sasar. Bahkan termasuk kiai tukang ngarokok cenah ge jangan ikut-ikut. Lamun aya kiai tukang ngarokok ulah iluan. Ieu kiai tukang ngarokok parolong ieu. Cik saha? Cik Wahabi bah, lain cik ulah. Cik Wahabi mah ieu nu karya parolong. Kalau ada ustad, ada kiai masih merokok jangan ikut-ikut. Ulah diturut, cenah ge ulah diturut. Kula ge sarua kepala badinya nama. Lamun aya kiai dege keun urang karamat. Sanajan sakumaha paseh tajwidna, gagah ngaji fikihna, lamun masih keneh ngarokok eta kiai teu sah dijieun imam. Bener tak salah kula? Bener tak salah? Lamun aya kiai sanajan gagah tajwidna ngaji ilmu fikihna masih keneh ngarokok wayahna ulah dijieun im. Gawe naon parolong mah darah ya. Masalah ngarokok bae. Kiai masih muda dijieun imam. Tungguan adalah. Tungguan saker kaberes mudut. Batur kor mudu dijieun imam. Hadirin beneran kulama ngan kulama salut ka Kiai Sunnah wal Jamaah mah matak bedana antara Wahabi jeung Ahli Sunnah wal Jamaah deuleukeun dina tarangna dak. Tarang ahli Wahabi mah hararideu. Tarang Wahabi teh doang boal monyet. Lain kula sujud eta demi Allah lain. Tarang Wahabi mah hararideu deuleukeun. Harideung kunaon harideung? Ku sabab Ustad Wahabi mah telok ngarokok. Lajunan hubungan anak kulantaran telok ngarokok lalieur manting-mantingkeun tarang anak tembok. Sehingga harideung. Secara Kiai Ahli Sunnah wal Jamaah mudud terus mantap ulama Kiai Haji Dode lamun lempang ka mamana ge neuleuh jalan goreng aing mah maido. Kunaon sababna pajak moal poe 4 bungkus rokok gede pajakna eta. Mantap Kiai Ahli Sunnah wal Jamaah mah cinta negara. Kunaon sababna ngarokok budak-budak. Eta pajakna gede. Pajakna gede jeung deui dengekeun da kiai mah ngarokok eta pikeun mareuman raka. Hei. Kiai eta ngarokok pikeun mareuman raka dengekeun ulah salah paham, jauh urang sok salah paham bae. Naon sejarahna cocokel atawa culik eta baheula cik urang Indonesia nanya ka urang Balanda tukang ngabangun jembatan, bagaimana caranya supaya jembatan kuat menir. Ka urang Belanda pan bangunan Belanda lo ka kuari ge nangtung bae. Urut jembatan kareta ge bah wararageus kuari. Wararagus. Kumaha carana cik urang Indonesia supaya kami ngabangun jembatan kuat? Cik urang Belanda nunjuk ka dieu. Cik urang mah make otak. Mantak kuat kami mah make otak. Dipaham ku urang Indonesia mah kumaha? Lamun hayang kuat jambatan make hulu berarti tumalna. Mantak loba culik baheula teh. Mun ngabangun jembatan. Ya matak dengekeun eta kiai ya kiai ngarokok eta mareuman raka. Kok bisa? Bisa. Sabab kiai mah ngarokokna bari ngaji. Ngaji eta mareuman raka. Lamun kiai teu ngarokok ngajina tunu eta raka hurung. Mantak deuleukeun kudu. Lamun keur ngaji kiai ngelup teu bogaon udud. Geura bere rokok bisi hurung raka. Mulai dah. Sebab naon aing kiai ngeluh mah komo jamaah napan bere rokok sangkan pareum deui eta raka. Ieu Ahli Sunnah wal Jamaah cika rumanehna mah tah kitu tah Wahabi mah zaman kuari mah ulah ikut-ikut. Ditanya, "Hei, lamun urang teu nurut ka santri, teu nurut ka kiai, kuwareng nurut ka saha?" Jawaban karome nurut ka Rasulullah, ulah nurut ka kiai. Polongonya. Atunan urang hidup zaman Rasul. Urang mah hidup zaman kiai.
zaman kiai zaman ustad wah mantak nu hade anak kurang lamun disakolakeun neuleukeun basic sakolana komo zaman akhir mah loba nu anti mulut naudzubillahi min dalik. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah wa hadakumullah ampura sebenarnya kudu teu kawawa ieu ngan berhubung ti luhur panas kula jadi ngesang ya. Kangjeng Nabi lahir tanggal 12 tanggal 12 eta tersusun dari 2 angka hadirin urang ngaji supaya kaharti kunaon eta Allah teu ngalahirkeun Kangjeng Nabi tanggal 30 kunaon teh tanggal 18 kunaon teh tanggal 25 tapi tanggal 12 sakabeh perkara aya rahasiana angka 12 eta tersusun dari 2 huruf hiji angka hiji 2 angka 2 betul kula neuk nanya ka urang dia angka panghebatan angka nomor sabaraha angka hiji oh anak urang pinter di sekolahan juara hiji pamajikan urang balap karung Agustusan panggancangan juara hiji bapak-bapak balap lompat maratonan panggancangan juara hiji beneran ibu-ibu lomba masak pangpeleman juara hiji lalaki panggagahan boga pamajikan ukur hiji gagah awewe nu gagah di nu teu betah nu salakina boga pamajikan hiji jadi angka hiji mah angka panggagahan mbak moal aya anu paling gagah salian daripada angka hiji ngan di antara seluruh angka hiji nu paling maha nu paling gagah adalah Allah subhanahu Allah eta angka hiji Pak qul huwallahu ahad Allahus lam yalid walam yakul lahu kufuwan artinya apa Allah mah sama sakali teu aya nu ngabandingan teu aya nu nyaruaan ari jelema mah kajen nomor hiji loba kawe hiji kawe 2 kawe 3 kawe 4 loba barang palsu loba nu mirip Allah mah dina datna dina sifatna dina kalakuanana teu sarua jelema mah aya bae nu sarua bener teh mah banget aya nu basa eta mah cenah mirip si anu kalakuanna doang si anu kadang-kadang salaki jeung pamajikan alakna sarua salakina heuras pamajikanna heuras dipoting lain eta kalah pasea jam 10 poting geus salakina sarmo ulah deuleu ti PB dia geura molor kumaha cik pamajikan atuh geura ka ditu tuh mata kumaneh mata kami nu tunuh kumaneh ngajakan kami jematanna ge misah ditembal pan grup nu eta mah lain lawanan dengekeun bapak-bapak lamun urang ke rumah tangga ngaran rumah tangga tuh doang piring jeung sendok aya bae paseangeun kula mah bejaan lamun pamajikan urang keur marah ulah dilawan kunan sababna eueuh sejarahna bikang eleh omong kula laki eueuh Pak eueuh sejarah lancar kiriman wahyu na ti jurig eta kunaon buat eta timu bae eta omongan lalaki kaparet beti mamana ge matak jalan keluarna ulah dilayanan tinggal ge nu ngadengkeun marepe ya nu mantak manehna ngageblek bae kumaneh jadi mustami bae di dinya cicing bae pan kebal-kebal cari orang panas teh kami mitoha geus tinggalkeun mau rokok 2 bungkus keke nu ngomong capek sorangan balik ini kayak geus repeh kula ge cara mau nu ngadengkeun marepe beneran geus tinggalkeun atuh mun kitu morong eleh ku bikang teu sakur-sakur nu mundur eleh geus loba nu mundur menang dalam ke nu tarik tambang nu menang nu mundur tanu maju tarik tambang nu menang nu mundur tanu maju nu mundur nu maju maeleh berarti keseret geus eta tarik tambang pake di rumah tangga alat tarik tambang bae mundur urang ge mengalah untuk menang atuh di lawanan mah kari kadae kumaha mah lalaki benar itu mah bikang ada jalan keluar lian ditinggalkan ulah saruana ditemal paseaeun lajuna masalah kina HS beti heula barang keur HS salakina pamajikanna nonton TV ngadaran seblak nyeri botol da boga WC di imah kudu kapipir pan minta bantuan salaki ngahudangkeun eta kak cenah geura hudang kak cik salengna ngahudang-hudang aing mata aing dia mata dia ge misah jeneng nana orang kenaing hayang ngising jubur dia jubur lagi bisa nu hayang ngising dia nu urang naik daripada kerasa tak laju nama daripada teu ngising bahaya ngising keluar sieun anjing ngising di jero kamar pamajikanna bulusut
Malang jam 2 penting salakina hudang nes tahajud nicak tai. Cik salakina tai saya. Nak naon haliwut tai kami. Tai kumaneh. Wadah. Jelema mah aya benu sarua. Mah Allah nu teh nyaruan mah benar. Ngan Allah Subhanahu wa taala mata panghebatan adalah Allah. Angka pangdeketan jeung angka hiji angka sabaraha? Angka 2. Mata Kangjeng Nabi posisi kedua. Kunaon sababna? Samemeh Allah ngadamel 7 lapis langit 7 lapis bumi jeung naon pun rupa sakabeh pangeusina nu pertama didamel ku Allah tina cahaya Allah adalah cahaya Kangjeng Nabi memehnana. Mata Kangjeng Nabi mah kajen datang na paneurik bah dijieuna mah pangheulaan. Mata asma Nabi mah moal jeung asma Allah pasti la ilaha illallah Muhammadun Allah Muhammad urang karamat boga hiasan dinding mimiti lapan Allah pasti belah dieuna Muhammad moal aya urang dia lapan Allah belah dia Jokowi belah dia polong teu nyambung pasti lapan Allah ngareneng jeung asma Kangjeng Nabi sabab Kangjeng Nabi memang urutan nomor 2 tidinya karena ayana sakabeh alam jadi Kangjeng Nabi ayana tiheul lah mantak hiji ngarene jeung angka 2 berarti angka 12 sorenganan balang ditalungtik eta angka 12 atuh loba rahasiana heti beurang caang sabaraha jam 12 jam di penting poek sabaraha jam 12 jam. Kalimah tauhid la ilaha illallah sabaraha huruf? Delok ngitungnya. Delok kami menghitungan hutang baik ya. Ulah dihitungan hutang mah bayar dusun. 12 Muhammadur Rasulullah 12 huruf. Coba cilaka pangpahayaan cilaka sabaraha? Aya wah cilaka nu leuwih ti 12. Wadah, beak derak eta di angka 12. Sakumaha parahna eta jelema pasti cilaka 12 moal aya cilaka 1 juta gitu Allah. Cilaka 12 ka ibu-ibu samara panglengkepan makmun hajat samara sabaraha? Samara 12 beneran liang dina awak kurang liangan eueuh kakak mah liangan teu eta liang nu aya dina awak kurang horengan mah jumlahna kabeh 12 dimulai liang sungut liang jeli liang irung liang susu paneta susu aya liangan mun eueuh liangan sama susu moal riak doang kieu jelema eta orok nyusu make liang ai bapana onam teu kudu make liang cangkangna jadi bae ngaprot-prot anak butuh liang tina susu ka anak kayak keneh teh liang oh ya keneh eta liang anu paling hebat oh gitu tambah liang pori-pori kabeh jumlahna 12 lamun urang dieu anu kurang hiji liangna bahaya eta cilaka kabeh eueuh liang cikihan bege bae jadi 12 eta luar biasa artinya pelajarannya apa perang 12 poting 12 lamun urang hayang salamet perang kerjang poting kerpoek ulah poho ka angka 12 ulah poho ka Allah ulah poho ka Rasul yakin salam ulah poho ka Allah ulah poho ka Rasul berang cuan poho ka Allah mah ngadeg makaya mah jadi dunia mah orang butuh dunia bener tak ngan kula merenya honya ka orang karamat dunia mah ulah diudag-udag dah tapi siaran ulah diudag-udag naon beda kitu mudag-udag jeung nyiaran beda nu mudag-udag kotok jeung nyiaran kotok beda nu mudag-udag kotok mah ditanya ge ku tatangga moal ngajawab sibuk budak ketak kemana ka Allah dengan jawab keur mudah-mudah kotok ya moal mau ngajawab moal peduli anu nyiaran kotok mah nyantai keleueur nyenaon ka mangke ngajawab nyiaran hayam nyamung ke hayamna kumaha cara manghideung tadi mah pandeuleuh jeung bibit abi mending sare jeung abi bareng tah timu anu nyiaran anu mudah-mudah dunia mah turun sobo mancat magrib susukur alhamatan bedul bayangan bedul bayangan turun subuh mancat magrib teu perlu ditatangga pahit teu perlu ditatangga manis Allah ulah ka jelema Allah bae geus dari peduli kadang suara adan
sugan manehna peduli salat eureun mah eureun tangange tangah ka luhur langit tak tangange loba jurig eureun di saung sawah salat mah henteu ngopi ngerokok cik malaikat teu tangange loba jurigna keur ngopi di saung sawah siaran dunia mangga siaran dan ulah diudak udah siaran perlu dunia mantap anu nyaran dunia mah wanci ngaji pak wanci sholat benar eta ngaran nyaran dunia kula ge datang ka dieu nanti Surabaya haji dudi nyaran dunia sebenarnya menyaran dunia kula ge ngan teu lulumpatan kula mah buat mobil ya ngan bedana kieu ari bapak-bapak mah usaha nyaran dunia eta belum tentu ari kula mah langkah pasti gitu doang geus yakin eta tak untungna jadi santri hadirin dengekeun kula sakur-sakur anu bau-bau nabi beh moal teu untung pasti untung moal rugi sakur-sakur nu bau nabi kunaon sababna bau nabi lamun bau nabi beh mahal jelema mah kiai mah mahal kiai umah mahalna sakali ungeuk kiai mah 100.000 kudu ngomong sakali ungeuk eta mana kiai eta cenah dinu kawinan teh cing pangulu kumaha kiai sah tah henteu ungeuk pe kiai mah kieu diberi amplop 100.000 sakali ungeuk 100.000 geus ka panitia tinggal ngitung bae ku lagi sabaraha kali ungeuk hebat kiai mah alhamdulillah mantap yang maulid nabi sangkan urang kula poe ka angka 12 deketan jalema anu deket jeung angka 12 saha para warasatul anbiya para kiai para alim ulama ulah dilalaworak wayahna kula kiai mah ulah dilalaworak wah ya kuna coba diburin aya saha umat Kangjeng Nabi Muhammad ieu kiasna datang pang paneurian tapi asup surga panggeulaan ieu urang karamat datang ka dunia pang paneurian tapi asup surga panggeulaan umat Nabi Adam umat Nabi Ibrahim umat Nabi Nuh mah paneuri urang bayangkeun lamun urang antri bensin di pom datang panggeulaan anu dibere nu paneuri marah teu moal urang marah anu datang ti heula dia anu di heula dia emang lu siapa marah tapi umat Nabi Muhammad datang pang paneurian asup surga pangheulaan umat tu sejen maraheun henteu kunaon sababna diburina saha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ari ulama ge kitu wayahna ulah sok hewa ka kiai ulah sok teresep ka santri kunaon sababna al alim habibullah walau kana pasikon kiai mah kekasih Allah sanajan eta kiai rada polongo non aya kiai polongo abadeg dengekeun kiai polongo ngabadeg mun ulah sari modalan dan ari ku aya dengekeun sapolongona kiai moal nempel ka polongona kakak kedua kiai polongo kudu cik kiai deui ulah kiai polongo cik RT lamun kula diduduh polongo ya ku kiai ku kasepuhan narima kula tapi aing diduduh polongo ku RT gelut di dieu keneh jeung aing hiji nu kadua sapolongona kiai moal nempel ka polongona urang hadirin bener kudu ngomong mah pada urangna ieu eta di lembur masing-masing nu bisa marhaba kiai doang masyarakat mah cacalangapan teu puguh kaciri dak calangap nu becus jeung nu teu becus mah kaciri kiai calangap ku maneh bangkem kiai bangkem ku maneh calangap cik kiai yaho was pelesit cik ku maneh mah wayah dikepung hansip nyawara bat yauma hasrin caumang arsim udah sama dikepek hansip dia malik cau si arsip ya terus polongo-polongona kiai mau nempel ka polongona urang mau nempel penuh rahasia kiai kapungkur Imam Syafi'i nyabak kana muridna Imam Ahmad bin Hanbal ngaran kadatangan ku guru sagala dipolahkeun eta anak parawan Imam Ahmad segala dipolahkeun begitu dibere tuang Imam Syafi'i mujtahid mutlak anu katu apikna eta tuangna hade ku gembulna pani cik anak parawan pani aya mujtahid mutlak dahar gemul amat ieu nambah deui tak kiai mah lamun dahar gemul sok pada neulekeun bae
geus dahar teh Isya ai Imam Ahmad maka masjid salat berjamaah ari Imam Syafi'i langsung ka kamar hees. Datang wanci subuh Imam Ahmad mengelaudu ka masjid salat ai Imam Syafi'i teu ngalaudu acan. Salat deui ieu moal katulukan di kiai buku belum ada. Pan aneheun anak kenapa cenah pan guru bapak kitu amatnya dahar gemulnya beuki hees. Salat subuh ge teu ngalaudu. Ditanyakeun, eta kieu cik mama Imam Syafi'i neng. Mama dahar gemul kunaon sababna ieu nu nyadiakeun adalah ulama kiai anu geus jelas parang daharna halal 100% sedengkeun eta barokah ngaligitkeun kana panyakit sedengkeun mama mah loba panyakitan mantak loba jasa barang daharna ameh leungit panyakit mantak urang ge lamun nyaba kanu kiai aya dahareun beakeun bae kabeh isi ditanya ku pamajikan kiai pan gemul ka Mekah boga loba panyakitan supaya leungit panyakit barokah jeung kiai mah ulah ragu-ragu mun ulah eta bae jadi kebiasaan teu mawa rokok nepong ka rokok kiai bae. Nu kadua memang mama teu salat berjamaah ka masjid doang nu sare ka jero kamar ngeun mama mah teu sare nya naon neruskeun nganggit kitab jadi batur mah ngedeng dina kasur eta lain kerek ngarang kitab mantak mama mah sampai subuh teu sare mantak wudu subuh kudu isya bae tengah laudu deui ya urang mah meuting ku aing wadi wudu subuh ku wudu isya menjus eureun-eureun kebeledak-beledak jasa polongan-polongan kiai baheula aya imam aya hiji abuya di Pekalongan ngaranna abuya dimiyati pas marhaban doang kiai batur mah marhaba semangat kumanehna mah ngudud bae di juru ngaplok-plok urang dia coba bayangkan lamun batur mah marhaba kiai lain mimpin marhaba kalah mudud bae di juru ngaploh-ploh cik urang polong amat eta kiainya lain mimpin marhaba dan dikepar bae ku bapana Habib Lutfi eta jababnya kelasna lain kelas urang begitu ke setengah-tengah marhaba batur ka sumanget manehna keur ngarokok orang kadana karokona eta rokona ditincak sabalik digesak manehna nangtung alabatan buak menang mabuk tungkul ka handap ditanya aya naon abuya saya melihat kedatangan Rasulullah kayak di tempat kanyahoan kedatangan Rasul ku batur mah kayak tempat ya kurang mah teu kadeuleu nu kadeuleu kurang mah naon berat buku geus meunang nyilekeun nu gigiran bae nu dia maloba jasa sarimina nu dia maloba jasa sepritna dengekeun kudu inget ka nasib hirup mah kabeh ge dibere ku Allah dibere naon dibere nasib ai nasib eta pan bahasa Arab bahasa urangna babagian bahasa Jawa na dudugu mah kabeh ge meunang kula jeung Haji Dudi kula menang amplop Haji Dudi menang amplop nu kula maafi nu amplopna Haji Dudi kosong ngeun kabeh ge meunang menang naon menang nasib kabeh ge meunang ulah sirikan mantak po dengekeun kula nya urang mah hirup di alam dunia sing loba syukur kabeh ge ku Allah geus diatur nu sugih loba jasa bebeunanganna kabutuhanna ge loba urang mah jalma miskin kebutuhanna ge saeutik wajar 50.000 sapoe oge nu sugih beuheungna pakurawat tong pakabel telepon kunaon ku emas ulah sirik beuheung urang mah ukur hiji doang naon benang hideung ubar cacingan kunaon sababna bedana nu hirup nu sugih jeung nu miskin ngan keur hirup doang geus pae mah kabeh ge tinggal bohong demi Allah besupana kitu nu sugih emasna dibukaan kabeh ku salakina menang tujuna beres kawin deui rumah sakat kitu keneh bae geus urang mah ulah sirik geus untung bae ku boga boheungna ge jangan loba emas ari boheung eueuh mah bener teh mak syukur urang yo angka 12 Kangjeng Nabi hiji tambah 2 sabaraha teh tilu lamun direnengkeun 12 lamun ditambahkeun teh tilu artinya apa angka 3 itu hasil penjumlahan angka 1 dan angka 2 moal aya angka tilu lamun tadina ulah angka 2 moal aya angka 2 lamun eueuh angka hiji geus angka tilu kudu nuhun ka angka 2 saha angka tilu urang jama tilu mah jama hiji jeung 2 mah cik santri ge dina nahu teu butuh tamyiz hiji jeung teu kudu kuna sabab geus jelas tamyiz dibutuhkeun lamun perkara teu jelas karena butuh tamyiz ari eta mah geus jelas teu butuh tamyiz martabak hiji cukup martabakun martabak hiji martabak 2 martabakani tapi lamun geus tilu martabak salah satu marotibak tilu martabak jama eta nah jama mah loba seluruh alam eta jama salian ti Allah angka
tilu eta urang angka tilu ayana urang ku sabab ayana angka 2 ku sabab angka hiji geus lamun angka tilu teu syukur ka angka 2 polong laulaka lama khalaqtul aflak. Jikalau andai kata aing lain dek adamel ajen Muhammad jang naon aing kudu nu adamel alam dunia dedek aing. Jadi ayana urang kusabab ayana Kangjeng Nabi moal aya urang lamun eueuh Kangjeng Nabi urang mah angka tilu geus wajar urang karamat bebeakan kotok teu disesakeun dipencit kunaon sababna hatur nuhun ka angka 2 syukur ka Allah, syukur ka Rasulullah. Ya urang malain kurang nikmat tapi kurang kurang hadirin. Jadi urang kieu teh syukur ka Allah, syukur ka Rasul aya pan urang di alam kieu ku sabab ayana Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi geus teu aya sanu di deketan pewarisna alim ulama ulah ngedul deket jeung kiai. Santren bisi ayah santri nganjang kanu urang ulah dibuburak bisi kamana cek silaturahmi kan usin yang banget dia hejo silaturahmi dia punek nganyang kanu anak aing bahasa Arabna silaturahmi just ieu mah meuli care kanan kami mah teu hayang beuh kami nantu santri dulur kami ge kawin ka santri umal usik reuno biar aku yang aja lemah ugal usik reuno asal usik reuno asal ukeuno pohana cenah barang santri sekot-sekot euy eta santri meuli nyingkapkeun samping jatuh diresingkeun budak kabagjan urang lamun boga minantu santri kunaon sababna santri mah kayakinanna kuat geuleupkeun pagawean can boga penghasilan can boga anak bagi serenai kukitu we geus gagal jelema tak nu ade kudu urang ya hargai kurang kumaha harga anana ulah ganti-ganti nalika manehna aya di pangajian teangkeun ku urang sabab urang mah ibarat HP anu tanpa paket guru urang mah HP nu pinuh ku paket lamun HP beak paket hayang internetan deketkeun jeung nu pinuh paketna nya naon coba dah ngahotspot naon hotspot bahasa Inggris ari hot eta panas ari pot eta empot-empotan kata kape lamun di hotspot sok empot-empotan anu Allah paketan ge jadi internetan kunaon sababna deukeut jeung anu aya paket urang neuk ibadah kumaha teu boga ilmu mah lain ibadahan neuk salat ge moal tulus jadi salatna lamun teu boga ilmu kuduna meunang 2 rakaat tahiyat awal burung urang poho udang kaluhur datang kaluhur ingat aing kuduna mah tahiyat awal ieu laju bingung pan urang turun ta naik eta lain salat angkok-angkokan apa urang tengah hotspot ilmu diulang dengar urang bisa ibadah ku sabab ti ulama menangan download ilmuna deketan ulama ngahotspot kamuliaan ulah hese-hese teuing eta ngaji ieu mah babarikeun naikeun ke boka luhur mobil daripada naikeun jelema nu tolok ngaji ka madrasah kebo mah tinggal nyintrek bae ka nyuta cetrek bae naik ka jero mobil jajan urang dina tolok ngaji tolok berjamaah mah salah kita teh tongkrongkeun harapan masjid jeung musala singkat nami sing trek ka nyuta ngajrot moal ka jero masjid jik ulama ngajot mah moal nyabok mah pasti sares deketan ulama urang teh ngahotpot kamuliaan ti ulama orang mual bisa ibadah lamun tanpa bantuan ulama sabab Kangjeng Nabi teu ngawariskeun harta benda teu ngawariskeun jabatan tapi ngawariskeun ilmu dibikeun ka saka ulama deketan anak urang pasantren kan supaya non menang bagian warisan ti Kangjeng Nabi eta ngaranna cinta ka Nabi deket jeung ulama urah jauh jeung ulama hewa bae ka ulama aya santri bukakeun lawang dapur cai panas kenyok jeung teh beakeun ku santri barok jur teuing ku santri mah tukang ibadah bahkan ulama ngomongna hiji deui lamun eta tatangga salametan kurang modal ngonang tatangga kabeh moal kacukupan santri bae kitu daripada tatangga manu teu lok salat mending santri kan
barokah ku santri. Alhamdulillah pewaris para mideukeutan ulah gantikan. Sabab Kangjeng Nabi ge baheula ieu berjuang lain sorangan, didukung ke berbagai macam unsur. Pemuda deket jeung Nabi Sayyidina Ali, jawara Umar bin Khattab deket jeung Kangjeng Nabi. Nu sugih pengusaha deket jeung Kangjeng Nabi, ibu-ibu Siti Khadijah deket jeung Kangjeng Nabi. Geus urang karamat kedengekeun ieu, lamun urang hayang barokah, pajabatna, pengusahana, nu sugihna, pamudana ulah jauh tina ti alim ulama urang teh ibarat ramo eta kiai cap jempol. Mah, jempol kiai, mah sagala lamun si jempolan gagah. Lamun gagah sagala ge cap jempol. Mun bulu milih mending kene eueuh ramo nu sejen daripada eueuh jempol. Kunaon sababna? Lamun aya keneh jempol maka jeung lamun nu sejen eueuh bisa keneh nyepit jeung nyepot. Tapi lamun eueuh jempol geura bae eueuh jempol kieu bae kieu nyokot kumaha. Gararati jeung deui hiji-hijina ramo nu nyambung silaturahmi jeung ramo nu sejen jempol doang. Jempol mah teu jeung ieu nyambung jeung ieu nyambung jeung ieu nyambung ieu nyambung pahareup-hareup. Jajal ramo nu sejen ngigir bae. Lah kiai mah jeung pemuda nyambung jeung jawara nyambung jeung pengusaha nyambung. Matak nu sugih pengusaha deketan kiai sakan barokah hirup urang pan dina kitab bae dicaritakeun nu sugih asup surga miheulaan kiai Pak. Nu sugih sabab surga mah lain jeung kiai Pak. Nu sugih asup surga miheulaan kiai. Aya jelema opat pagujug-ujug dina lawang surga. Kabeh hayang paheula siling tarik akhirna kabeh nu asup. Jika Allah moal enak dari wasitan wa Jibril wasitan ku dia tanyakan itu eta parede amat yang masuk ke surga nan kitu amal di alam dunia diteangkeun mang engke ulah tarik-tarik ari mamang hayang asup ka surga ai kalakuan di dunia naon ulama mun ngahaji bari jeung mabrur sedengkeun laisal jajak ilal jannah haji mabrur mah awal balasan ka cili surga mun kitu mah kahar cing malaikat ngan kula nanya ai kakanya hau ganjaran mun ngahaji asup surga cik saha atuh cik kiai cenah atuh ulah suul adab ka kiai ulah ninggalkeun kiai cicing heula kiai kepang heula ai kakasa kula mah jelema sugih ngan sugihna kula mah dermawan aya pasantren kurupu disumbang masjid disumbang nu miskin disumbang rangna kolot disumbang mantap kula wajar asup surga ngan nyaoti ganjaran sedekah ti kiai atuh geus mun kitu mah ulah gerak meulaan kiai ari kakas naon kula mah ngabela agama jihad fisabilillah perang jeung kafir paeh mati syahid barana surga ai kakanya ganjaran mati syahid ti kiai atuh geus berarti kiai pangeulaan asup surga sabab jahana ti kiai aya geura mangga asup surga ti heula berhubung kiai mah telok kegedean kiai mah teu beunang kegedean teu bohong kunaon sababna atuh pan nyolot akhlak rasul ieu jempol memang gagah tapi pan tetep butuh bantuan anu sejen nyetrekeun gas gitu tetep dicekelan ku urang anu sejen nya bener tak jempol nyetrekeun gas ngahurungkeun lampu atuh pan kiai mah ngahurungkeun lampu kabodohan supaya baroro do jelema ngan kudu buntuan anu bodoh nyetrekeun gas di tegeran kuno opat lamun tadi tegeran mah kuno opat moal bisa nyetrekeun gas molot payah gitu si kiai teh kula mah teu sanggup yen asup surga pangheulaan kunaon sababna ieu pasantren kula dibangun ku nu sugih kula unganeuk ngaji di rokokan ku nu sugih pokona mah kula masa kabeh majelis dibangun ku nu sugih mantap kula mah teu sanggup asup surga pangheulaan kecuali nu sugih heula pangheulaan akhirna nu sugih pangheulaan kiai nu mantap nu sugih ulah karoret ja urang mah mun ibarat sata urang mah ibarat kebo nu miskin mah ibarat kotok tai kebo mah gede tai kebo sagede tai kebo tai kotok sagede tai kotok bener tak atuh heueuh lamun aya kebo ngising sagede tai kotok eta kebo gering berarti ya kotok mah moal bisa ngising sagede tai kebo telihna ge leutik atuh mulu dan nu sugih jeung nu masakat hayang bae sarua urunana jajana adil kumaha nyaokeun teh kumaha kana adil ari adil eta lain sama rata polongo mun adil sama rata Allah teu adil anu sugih anu miskinnya atuh teu adil anu bodoh anu pinter teu adil eta lain sama rata adil eta adalah sesuai jeung kebutuhan dan kemampuan eta adil contohna urang boga anak 5 hiji TK hiji SD hiji SMP hiji aliyah hiji kuliah mun ngomong adil sama rata jajana berarti dimulai TK sampai kuliah 5.000 bae kabeh coba adil teu dimulai TK sampai kuliah jajannya 5.000 teu adil oh nu TK mah 5.000 cukup nu kuliah mah kana naon teu adil anu adil mah nu TK 2.000 anu SD 3.000 anu SMP 5.000 anu sanawiyah 10.000 anu kuliah 20.000 eta adil
sesuai dengan kebutuhan masih kurang kayak gitu. Adil eta lain pada 100.000. Nah sebabna urang mah diberi titipan amanah ku Allah loba. Jadi ibarat kebo, urang mah taruh 1 juta batur 100.000. Ja urang mah kebo ngisingna kudu sede teh kebo. Lamun aya kebo ngising sede teh kotok eta kebo kering. Ulas salut ka jalma ku kasugihanna na jabatanna dadekeun pengeluaran sedekahna. Lamun nu sugih sedekahna gede eta sugih normal. Lamun nu sugih kalau sedekahna leutik eta sugih teu normal. Ibarat kebo ngising tai kot. Ai kotok memuang ngising doang tai kebo. Mah kumaha? Hesek mantak nu jadi maungna ulah memeongan. Ya meong mah hesek jadi mamaunganan. Ya heula kurang nu sugih. Hayo aing tanggung jawab. Sabaraha kiai 10 juta ku aing. Benar. Maju. Nu miskin mah sare menyar ke Jawa Barat. Pan geunah kieu mah nu koretna mikirna karoret atuh mah ti ku maju. Abu Bakar Siddiq baheula beak pake ngabelaan agama hartana ridho kunaon sababna supaya kabawa ka alam akhirat. Deketan ulama eta pelajaran tina mulu dan Kangjeng Nabi didukung berbagai macam unsur. Jawara deket jeung kiai ulah jawara kalah ngancam-ngancam kiai deuk nyekek kiai gawe naon. Deketan beking kiai Umar bin Khattab baheula babarakan deuk paehan Kangjeng Nabi. Tapi berhubung hidayah ti Allah akhirna naon kuari kuburanana gigireun Kangjeng Nabi teh muntupkeun kajen urang jawar tukang mabuk tukang tarok deket jeung kiai menang topek hidayah geura bae insya Allah deketan kiai teu bisa salat datang ka masjid aya Kiai Haji Nudi di ditu ulah ganti-ganti turutan bae kiai cik pamajikanna ayeuna salat maka ditu laju nama jawara berjamaah langsung ka masjid make pinyai menang nginyep nyolobong pas dia nangtung hareupeun kiai sakali pas ruku eta pecina katengor bibir kiai peledak beragak pecina kasar tuh kiai bu jawara ieu katengor bae pecina da geuning dikadeh daripada cicing bae paeh ngajlok teh nama kiai kana kusen masjid berhubung jawara cik majikan deuleukeun imam ieu diturutkeun dicecer datang ke buruan masjid ngecok ojek eta imam nyeusieur jawara buat ojek ka mana bah cik ojek sampai ka bensin ya kusieun Nolo Jawa nolo imam buat mojek atau Jawara ke ngeurekeun ojek ka mana bah cecer ku dia imam dicecer imam ojek imam beak bensin hareupeun warung ulun mun kieu mah mending nyerah daripada dikadek masjid imam hampura tadi nyengol peci ka tengah aja ulah dikadek ulah dicekek cik Jawara sanduk ngadek cekek dia imam aing mah budak-budak geus nanya urang salat geus anggeus teu can Haikut jeung kiai mah urang pangaruhnya dibejaan ku kiai ilmu ngarana sabab tanpa ilmu poek hadirin jangan biarkan generasi muda urang hadirin oleh dikapoekan bahwa lagi orang boga orok beureum nalikakan disusuan di imah pada melampu prat be eta urang panik anak urang kapoekan eungak bisi paet anak urang bener tah salaki urang keur hees jadi kieu tajong kajut nemen budal bunceling udah aku maneh ulah molor bae anak urang kapoekan si Aceng si Neng poekeun geura nyerang buka ditu eta papana penting salah garang kahareupeun imah jeger sekali teu ka dapur teu meunang ka mamana teu meunang begitu meunang cek leungeunna kana lilin cek kana korek cetrek kieureun lah anak kahurungan kacangan hate kolot berai geunah kacangan ieu gambaran kiasan. Jangan biarkan generasi muda yang hidup dengan kapita ilmu agama bahaya poek mah bahaya nah cik pamajikan tapi mah yang antun geura ka jodoh aing mah bubu mah pararoek dia bae sorangan jaduan mah bisi urang ting-ting ke ting dinu poek geura burung dia bae sorangan itu lanjutna pamajikan mah pae bilih ka dia kan datang ke kamar mandi wer nyaran gayung gitu tibuk ieu mana ya gayung barang cek aya geus aya eusian sugan teh mah meureun cai horeng bensin urang tas nguras motor dipake ngisang kobel geus kitu ngalaep deui make mapa bilih ka kamar datang ka kamar ka salakina ka abi teh barang abi mah tararebeb sing salakina sing ditanya dek tebeb bleh lain ieu mah buku beda jasa rada tebeb jasa cenah lanjut kunang teh nya sabrak ngisang banyak akhirnya tebeb ieu coba kasorot aya naonna dieu karana disorot we boga center tina di moal pokoe oh nya cenah lampai geura sugan asal kasorot bae aya ge korek gas penting cetrek kerja lagi nama eta korek gas cetrek hareupeun barang pamajikan cetrek kududu
orang pemajikan kehuruan. Gara-gara nana, gara-gara poek. Gara-gara poek bahaya cicing poek mah bahaya. Anak kurang segala wani, eta lain ku wani sebenarnya mau ku poek Pak. Akibat ngerti kan agama teu boga ilmu agama lain ku wani mabok-mabokan eta. Mun nyahon maka Allah, moal wani ka Allah. Anak kurang pergaulan bebas, lain ku wani ku poek teu ngartieun. Lamun cenah kaang mau kadeureun moal wanian geus lamun anak salah pergaulan, anak mabok-mabokan ulah geura bentik-bentik curug ku maneh ngalakasah hadia ngalakasah. Cik anakna bentik ku ngalaka Jokowi ya. Bukan anak bapak. Eta kumaneh geus mere lampu teh can kana jadi anak, geus mere cahaya teh can kana jadi anak, nyalahkeun anak bae. Kaum di masjid ngenakeun lampu di peuting pret pareum lampu ngompon jaya pasaran. Empat eta ti hanggu sagede beuteung kopo diteumbrak. Buntuna ge meuni uluk. Eta kaum masjid pangurus masjid teu berarti hang masjid lain ku wani eta kan. Bener tak? Ku wani tak ku poek. Ku poek. Mun wani mah teh ku. Bulan Ramadan pamajikan nganeurkeun kayu di dapur jam 2 dan sahur. Pamajikan ngadepeun di tengah nonton TV salakina gitu. Prat pareum lampu ngompon pamajikan numpet ka tengah himah kanjut salaki ditanyo. Mun budal kuncil kelain ku wani eta ku poek. Ku poek. Mata kula sampeukeun hirup aya dina kegelap. Anda kegelapan ilmuwan Kangjeng Nabi lahir mawa agama. Mantap kul bi fadillah wa bi rahmatihi falyafrahu. Dengan adalah fadilah Allah jeung rahmat Allah kudu bunga nan padahal Allah cik ruhul mani ayal ilmu nan rahmat Allah aya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngeunaheun urang ngaji ku ari teu kudu mayar guru urang daek magahan ikhlas jeung ridho doakeun guru urang kabehan supaya jembari rezekina amin. Pamajikan urang ngaji paling ge urunan 2000 teu leuwih teu kurang. Bari mikeun ka kiai sing ikhlas bae kiainya. Cik kiai mohon. Paling jengkel ate nama. Udah kiai mah ikhlas ku maneh, atungeun ku maneh mola ieu ikhlas. Kiai bae nu ikhlas mah nya. Ulah teu eureun-eureun eta guru urang di pagahan iklipa di paraban ikhlas bae. Coba-coba keur mulut boga duit eta kiai bere duit tak dararia mah. Keur mulut ge kiai 15.000 keneh bae. Anu hade. Sedangkan kiai pan ngudut anakna lomba eta ye kiai macak anak-anakna lomba lah beukian cenah kiai mah he beukian keneh salaki teteh kiai mah mulut teu kaur rajab teu kaur magahan santri salaki teteh mah aya deui celak deui eta mau ngomong beukian yakin cenah kiai mah telok make calana neukna dia mah mawa calana besok make calana ge sok dibuka heula lain kudu make calana ge telok make sempak doa telok make sempak mah cenah ge barang urang bergerak bebas sehat mantap jalan ajian anak yuh nu hade guru urang ngaji urang ngaji teh angkeun ka madrasah datang ka madrasah urang teu kudu nyawara usik teu kudu bener dah tinggal ngadengekeun guru urang nu magahan maka urang kacamata digemeunikeun aliang irung ngampleng ka handap kunaon kulieur-lieur nah magahan urang bisi salah sajeng dasar tur nyasarkeun mantap urang alhamdulillah zaman akhir lamun di lemur urang masih kana kiai eta berarti caang kula mah patokan lemur Haji Dudi jor teh neuk diliang kelog eta lemur ngeun dipatokan tiang listrik kula mah lamun eta lemur aya kana tiang listrik berarti di lemur eta aya lampu artina naon jor teh neuk di mamana ge cicing mah nu penting di dinya aya kiaian sabab kiai nu mere ilmu cahaya ka urang sadaya caang eta sabab kiai pelajaran terakhir tina maulud dan Kangjeng Nabi pakai kacinta ku Kangjeng ke Allah cekelang pakai kacinta Habibullah tapi tetap Kangjeng Nabi maut bener tak maut Kangjeng Nabi atau komentar kurang karamat tuh behawaan Allah kurang loba dosa Kangjeng Nabi tanpa dosa tapi maut maka orangnya bakal maut ingetkeun ku urang teh bakal maut moal ka mana eta pasaran moal poe ngageroan ka urang dan urang teh ngarti kumaha pasaran nyawarana cik pasaran kieu ungdur ilaya bi aklik nanul muhaya linaklik nahnu sarirul manaya kamsaro misli bi mislik cik pasaran eta ungdur ilaya bi aklik pek pikirku araranjeun nanul muhaya linaklik kami anu dicawiskeun pikeun mindahkeun aranjeun ka tempat pikasieun eta urang kabeh bakal
bakal maut ngeun ulah maut tuh pake kasieun tapi hirup sanggeusna maut mantap deukeutan ulama cik dina sairan tadi diucapkeun ku Sim Kuring nyarios kieu anil mar'ila tasal wasal an qorinihi fa inal qorinabil mukoroni yang tadi hiji jalma tong ditanya naon kalakuanana tingali bae baturna eta moal aya bedana wa intakun fi kaumin fasohib khiyarohum wala tusohibil arada patarda ma'arodi mun cicing di hiji tempat deketan jalma nu hebat ulah deket jeung nu kumat bisi urang menang laknat deketan ulama. Terakhir kula boga oleh-oleh ka ibu-ibu jakuranya ka ibu-ibu sebab indung kula ge ibu-ibu lamun aya asup ka surga teu cukup ku taat ka Allah jeung ka Rasul tapi kudu nurut ka salakinya sakabeh omongan salaki parentah salaki nu teu ngalangan aturan Allah kudu diturut dilaksanakeun ulah sok ngalawan ka salaki baheula ge aya dongeng tukang dagang sayuran disuhun nah nyuruh dina hulu baheula mah dagang suhuran eta dina nyuruh dina nyuruh di dieu disuhun eta padagang sayuran cenah ge dagang na beak bae ledis bae teloknya sa babaturan namanya sabae cik babaturan aing mah aneh dia mah dagang beak bae dia sok guguru ka kiai di mana aing meuteun endung nanya kiai mah sama kayak mah kunaon nya kudu ngamplok laju kadukun beureun kadukun musyrik aing mandung laju cik saha dia di mana belajarna aing mah kumaha papatah nang salaki urang kumaha piduduh salaki dagangna kumaha carana meme belajar ka sepanan belanja ka pasar sayuran isuk-isuk salaki urang hees keneh disikapkeun bae ku aing mah sampingna cenah di deuleu barang nunjuk ka belah mana lamun nunjuk ka timur aing mah polenjana ka timur heula kara ka barat nunjuk ka barat heula kara ka timur kumaha